Sama dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-murtada wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qad sihhati salatu bil insan ar-ruknu asyartu ka hayatihi wa ruknu ka rasihi wal aqadu ka a'dha'ihi. Faqala aidan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi marada qalbahu min zalalika wa innahu min zamalika fa asbaha farihan masrura mu'ayna mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi ala dzalik. Nukusim abdi dipikahorban pengatur waktu pembawa acara anu di mana anjeunna nyempatkeun waktos kanggo abdi cuma dia sapatah kata dua patah kata anu insyaallah manfaat kanggo sararea. Mugia anjeunna dipasihan sing dipasihan ilmu anu barokah, sing dipasihan kesehatan badan jasmani sareng rohanina, sing dipasihan rezeki anu berlimpah ruah berbarokah, sing dipanjangkeun yuswana amin ya rabbal alamin. Amin. Dahila boge para aparatur pemerintah sipil maupun militer, mulai dari pangkatan bawah di Bapak Satpam, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, tapi kan Bapak Luhurna, Bapak Presiden. Urang doakeun sadayana mugia pemerintah urang sing janten pemerintah anu amanah, sing janten pemerintah anu adil, anu tiasa ngamakmurkeun rakyatna, janten pemerintah anu biasa ngajantenkeun rakyatna jadi rakyat anu Subur. Aman, tentrami lah. Jadi moga ka para ulama, para kiai, wabil khusus ka guru urang sadayana anu di mana parantos hadir di ieu tempat, anu di mana anjeunna setiap hari, setiap waktu sedekah ka urang sadayana, sedekah ilmu anu manfaat, anu barokah. Mugia anjeunna dipasihan kesehatan badan jasmani sareng rohanina, ditambih ilmuna, sing dipasihan ilmu anu manfaat berbarokah, sing dijantenkeun para putra putri anu soleh tur salehah, sing dipanjangkeun yuswana amin ya rabbal alamin. Kaila poe kaguru sim abdi anu ti Batis Sapi Sukabumi anu datang ka dieu sareng sim abdi ya jauh. Mugia anjeunna dipasihan kesehatan badan, ditawakalkeun dina ngada-ngada santrina sing konsena Bader. Konsena baong we. Mugia anjeunna dipasihan rezeki anu berlimpah ruah berbarokah, sing dipanjangkeun yuswana, sing dijantankeun para putra putri anu saleh tur salehah amin ya rabbal alamin. Muga obatna abdi mengaturkeun nuhun pisan ka para hadirin hadirat anu hadir di ieu tempat, ibu-ibu, bapak-bapak anu datang ka dieu sejak milari ilmu, sejak kelak ilmu milari ilmu anu manfaat. Mugia uihna hadirin hadirat ibu-ibu, bapak-bapak di ieu tempat sing dipasihan ilmu anu manfaat tur
Amin ya rabbal alamin. Amin. Luka opatna abdi ngat ing kalimat ka kedua mempelai anu di mana anjeunna sifat neraka abdi anu di mana tadi siang parantos ditikahkeun parantos dihalalkeun diakurkeun secara syariat Islam mugi kedua mempelai sing dijantenkeun kadarat jadi salaba kacai jadi salawi hartosna sing dijantenkeun pasangan anu mawaddah warahmah. Naon ari hartosna mawaddah warahmah teh? Mawaddah cintana istri kana janten suami, warahmah hartosna cintana suami kana janten istri. Di mana-mana mawaddah warahmah tercipta bakal ngalahirkeun rezeki anu berlimpah ruah tur barokah ngajantenkeun pala putra-putri anu soleh tur salehah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Takbir. Puja sinarang puji syukur urang sadaya kemarin Allah Subhanahu wa taala. Ngabalakan. Karena Allah Subhanahu wa taala maparingan ka urang nikmat anu sakitu agungna, nikmat iman, Islam, ihsan, takwa sareng sanesna. Salawat sinareng salamna mugi Allah curah limpahkeun ka kersana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuhila oge ka para keluargina, para sahabatna, tabi'in, tabi'at, malih mundur ka urang sadayana anu salaku jadi umatna. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah sawios ulama midauh dina kitab Safinatun Najah qad subihatis salatu bil insan. Ari salat ieu bedana cara jelema. Kusabab Rasulullah pernah ngadauh as-salatu bimanzilati ar-ra'su fil badani. Salat ieu lir ibarat sudah dina badan. Ayeuna kieu ibu-ibu, bapak-bapak, simang di bari naros. Mun aya jalmi eueuh sirahan eta hirup moal. Hirup moal. Eta jelema eueuh sirahan hirup apa moal? Moal. Kusabab naon? Sirahan. Tapi kumaha lamun jelema ayeuna aya jelema budak gini guntang lantung tapi eueuh sirahan eta disebutna jelema apa jurig? Jelema apa jurig? Jelema apa jurig? Berewa. Jurig cenah. Kusabab eueuh sirahan. Tah kitu oge jelema anu hidup di alam dunia tapi tara salat eueuh fungsina. Sarua jeung jurig. Dari balik deui bahwa salat eta lir ibarat jelema nu salajengna asartu kahayatihi ari syarat eta lir ibarat nyawa. Mana sapalingna nu kahiji urang kudu bersih atawa suci tina hadas gede jeung hadas leutik. Nu kaduana kudu suci kudu bersih atau suci tempat sareng pakaian anak. Nu katilu kudu asup kana waktu. Nu kaopat kudu yang hareup ka kiblat. Tah eta teh syarat-syarat dina salat. Tapi can asup kana salat. Lamun urang megawe salat tapi teu migawe salah sahiji eta maka salat urang teu sah hikmahna. Lamun dina kahirupan urang mah urang teh kudu bisa ngendalikeun hawa nafsu urang jeung setan. Eta lir ibarat hadas gede jeung hadas leutik. Nu kaduana kudu bersih paniatan urang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dina kahirupan urang. Nu katilu kudu bisa nyesuaikeun waktu, situasi, kondisi. Nu kaopatna kudu ngabogaan tujuan. Nah, eta teh syarat salat. Syarat salat eta lir ibarat nyawa. Lamun jelema, lamun urang teu migawe dina syarat salat eta mah sarua jelema auh nyawaan. Hadirin kaum muslimat, kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu bapak-bapak. Salajengna arruknu karosihi, rukun eta lir ibarat sirah.
tina salah sahijina niat nangtung takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat saberes Fatihah, sujud tumaninah, sujud 2 kali, maca tahiyat akhir, maca salawat ke Kanjeng Nabi dina tahiyat akhir, awe salam muka 2. Lamun urang teu migawe dina rukun eta, maka kumaha nya? Jadi balik deui, lamun urang teu migawe salah sahiji dina rukun eta, maka urang teh lir ibarat jelema eueuh sirahan. Tadi teh lamun jelema eueuh sirahan disebutna juri. Anu salajengna wal af'adu ka'a'udhihi, ari sunat af'ad eta lir ibarat anggota badan seperti panangan, seperti kedua sampean sareng nu sanesna. Sapertos mana sunat af'ad teh? Sapertos urang macakeun kunut dina salat subuh, macakeun witir dina salat dina bulan Ramadan, maca salawat ke Kanjeng Nabi dina tahiyat akhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anu salajengna wal hayatu kasumurihi, ari sunat hayat eta lir ibarat rambut anu jajadian, anu jadi dina anggota badan urang. Dina salah sawiosna sunat hayat, lamun urang gering ya, awak urang teh dicager, kudu dibawa ka mana? Ka rumah sakit. Di rumah sakitnya ya salah. Di rumah sakitnya ada dokter. Nah, ketika orang tercager awak datang ke rumah sakit, di rumah sakit ada dokter. Ketika orang beres ke rumah sakit, beres konsultasi di dokter, diberi obat, nah eta obat di dokter nak kudu dibayar teh. Mahalnya mahal. Nah, seperti itu oge urang, lamun urang hayang sah ibadah urang, sah akidah urang, datang urang ke majelis ilmu, datang urang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu sejak ngalap ilmu anu manfaat, anu barokah. Di majelis ta'lim aya saha? Aya kiai, aya ajengan. Urang datang ke majelis ta'lim tah kiai jeung ajengan eta teh lir ibarat dokter, mun ceuk urang teh mah. Eta lir ibarat dokter. Tapi lamun ketika urang datang ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, urang datang ketika urang konsultasi jeung kiai, eta kiai mere ilmu ke urang dibayar teu? Ketika urang mingonan dibayar teu? Ya, gratis. Ke BPJS. Sama ke rumah sakit atau BPJS. Gratis. Tah, matakan urang teh kudu ngaji demi sahna akidah urang, sahna salat urang, datang ke majelis ta'lim silaturahmi, ngomong ke kiai yang ustad, tatanya mesah salat urang di masalah teh supaya kudu kuciprak beres balik salat teh benar teh gitu doa anak tinggal teh gitu ada balang bae tinggal di telepon salat teh geuningan bangun nah hate sedangkeun salat eta ketika urang maca doa dan kudu kadenge ku awak sorangan, lamun urang balem atuh mun teh sah salatna.
Islah sholat. Lanjut Mi, lanjut. Masih cantun kalau Sore kayaknya lumayan. Sok lah. Tapi ini dulu jam 10 ya. 10 lewat. Lanjut dong. Salam baik. Pak. Oh salam. Oh salam cenah. Mun sakitu abdi. Lamun aya kakirangan, mun aya kelapatan anak. Nyuwunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjing tengah warung. Nungguan sawer can bere-bere. Alhamdulillah saya